Narimbang mohon ya alhamdulillah katos ketinggalan mah bukan tinggal di ayeuna tos mekar rencana teh malah ketinggalan tos deket karena jadi buku ayam disebut bodoh alewo pangintan disebut bodoh katotuloyo mah sesetengtringan gitu nya kabina-bina teuing tawisna Pak Yastrap oge kan hawenya kantos nalungtik perkara bedog kanggo skripsi anjeunna. Terus nu S2 aya oge Mas Prima anjeunna mau ngahususkeun anjeunna mah bedog Ciwidey eta oge dina sisi kriya. Dina sisi kriya lah gitu. Itu di Ciawi. Gorehel aya barang sapertos kieu. Upami ditinggal-tinggal teh tadi agungkeun ya sapertos kieu lah. Ieu teh saudara teh bedog taranjang. Nah, taranjang nah cenah da eueuh ieuan, eueuh sarangkana, eueuh perahna. Tah, teras we ieu teh api-api we panyahan kanggo janten buku teh ya. Panjangna kirang langkung aya nu 40 di 45 cm, aya nu 60 oge aya gitu tah. Lebarna kirang langkung 5 ataupun 6 cm, kandelna kirang langkung 5 mili. Utamina mah bagian tonggongna. Tah, gunana teh cenah keur udah kadek dipakena aya tonggong, tah pali tonggong pengket payuna teh aya disebat jegongan. Ditungtungna mah biasa we disebat congo, teras opat teh buntut pamedina pakarang nu sanes masuk disebut paksi ataupun napi pekis. Kalimana aya runcang, teras aya awakna, teras aya seuseut ieu panginten struktur bedog. Beuteung siraru. Tah, nonggongna aya 2 rupi, 3 lah panginten. Kahiji nonggong kuya, kadua nonggong mending, katiluna mah nu rata teh. Mung sadayana sagemlengna potongan tina bedog teh disebatna beuteung siraru. Kecap beuteung siraru teh sanes wae aya dina bedog dina budaya Sunda teh. Bentuk kendang gitu tah. Mohon. Beuteung teh ieu kenapa? Dia identifikasi heula bedog panginten. Tanami-namina aya nu klasik, aya nu gawe. Aya kembang kacang, malapah gedang, hambalan, salam nunggal, sareng sajabina. Mali aya daun awi, boros sabeulah, jambe sapasi, sareng segala rupi. Aya oge sogok iwung kaditunakeun kanggo gawe, aya bedog sian perah diantawisna hulu, sirah, atanapi awak, teras tadah ramu, teras ukiran, teras dina naon namina teh sarangka aya gado tanda pi sambung beubeur simut-meuting simpai sopal tanda tutup handap bahanna tina kai atanapi tina kayu kita aya 50-an urang rada engalkeun we pamitina hijina 3 menit terus 50 menit teu ukiranana teh dina naon dina warangka sumuhun dina warangka sareng dina perah sadayana anu paling kiwa ya disebatna teh bebeut nyere. Tah anu paling dituna aya cacag buah, aya omak sareng cacing meulit, teras digabungkeun antawis omak sareng cacing meulit. Tangke naon aya naon palebah dieu ke urang-urang guar ka payuna. Mung ieu identifikasi heula we kitu tah. Janten aya 3, nah segi 3 teh kumaha? Segi 3 teh aya di mana jolna? mana pisan da Ke urang ieu. Nah, Panggelar Budi. Panggelar Budi pami telepat mah hampir saumur sareng Gandasari paling da pami telepat mah. Mung ieu teh dina arti Indonesia sareng Sunda mun ieu disebatna teh Panggelar Budi nyandak gambar ti Kalimantan. Saurna teh ieu teh urang Dayak nuju Ngalamus. Ieu Ngalambus. Di dieu oge sami aya lambusan ieu. Sumuhun. Tah, dina bagian-bagian ieu teh aya nu disebat ububan, sanesna mah sanes lambusan, ububan upari upami lambusan mah sanes nu kieu anu tina kulit dikitu ieu na teh. Sumuhun tah eta disebat lambusan. Teras anu disebat perapen pami di Jawa mah di dieu mah disebatna piruruhan. Tah anu janten patarosan abdi kanggo nyipuh teh leres namina cangkorah. Nah, ieu kapendakna dina Gandasari. Katingalna nami-nami 10 dina ububan teras besina dibeuleum teras di kadieu teras dipalu di martil di kalempeng teras di lempeng di rarata teras ieu nu ngadamel ieuna ngadamel sarangka sareng perah
Ieu janten kieu kita nglangkung saparantos sae ieu saparantos ieu dianggo disoren ieu. Kinten-kinten ieu prosesna. Ieu mah identifikasi heula. Ieu mah ieu pandai anu asli ieu teh here is the master. Sanes ieu. Ente janten hiji penulis Belanda anu nyerat dina hiji buku Indonesia naon lah gitu tahun 40-an bukuna ti Kang Rahmat. Nyebatkeun aya 2 sentra produksi bedog anu disebat pangsayana di antarisna Ciwidey sareng Cibatu. Mung saparantos abdi nguriling aya oge di Galonggong Manonjaya kalau kalintang sayana terus di Rancakalong tadi disebat Tanjung Siang terus di Subang mohon laras Subang terus Hambawang di Kaung Lubuk dan Kenteng. Nyungsi Kecap dunia. upamina dina linguistik sanes linguistik lah paribasa sebatkeun aya kawas bedog rautaneun panginten kanggo naon teh kanggo jalmi anu kumaha lah gitu teh terus anu bedog aya pandai mah pandai para boga bedog tah abdi nyobian nah kecap bedog sareng golok teh aya sinonimna sareng nu sanes katingalna aya Badama. ieu golok sinonim sareng bedog badama wedung bendo sanesna mah wedung bendo ieu teh ti Jawa Badama. terus gobang aya pedang terus tali panginten aya kolewang aya nanahaun kitu ta upami ditinggal tina morfologi leres teh morfologi teh kali paling jeuh tah di duta ieu teh morfologi kana naon ya Mana teh? mung ieu ulah diaos ETRS di etimologi bae bedog upamina naha ieu teh upami dipecah itu janten bedog wedung pedang gobang upami ditinggal katinggalna kecap sanes kecap suku kata anu dominan nyaeta di antawisna ieu dina bedogna dogna terus dungna dangna bang dog sebagai benda budaya aya nu disebat kemampuan bertahan hiji bangsa dina tika pungkur duwi ka ayeuna ditandai dengan berhasilnya membuat senjata tajam tingawitan batu duwi ka logam naha perunggu sareng sarana teras kana besi. Aya ge disebatkeun ku Raffles dina bukuna History of Java bagi suatu bangsa kemampuan membrasi menjadi salah satu ciri kemajuannya. Tah katingalna ieu teh janten cecekurang tiasa ngaos legenda Ciung Wanara dina Babad Galuh dina Pantun Sulanjana teras dina siksa kandang Karsian dina Sanghyang Pustaka. Terus Sanghyang Pustaka panginten nu mana tangtos janten teu ieu saurna ieu teh nuju diterjemahkeun ku Kang Adit di kenging naskah ti Merbabu. Mungkin kinten insyaallah saurna teh namina Sanghyang Pustaka. Hampir sami eusina sareng siksa kandang Karsian nyebatkeun perkara aya pangaruh tina upami ditinggal dina ieu peta penyebaran kebudayaan Neolitik damel senjata naon bae teh aya pengaruh di Asia Kecil ti luhur. Katingalna aya terutama mah dina kebudayaan Dongson hiji dadasar yen urang teh leres aya pangaruhna ti ditu. Kumaha aya pangaruhna katingal dina ieu tah ieu ti Myanmar atanapi Burma barang ieu teh di Sunda bedog nah bedog teh tina bedao atanapi tina naon lalu alam. Tapi upami ningal kecap dao sareng dog dung dang nu tadi disebutkeun katingalna rada nyambung. Kecuali pangitan disebut golok, ka eta golok rada mahiwal gitu kan. Tapi upami ningal tina ieu katingalna aya pangaruh hampir sami. Disebut bedog panjang daiwe terus da katingalna mah tina panebas pami bolok katingalna ge aya hubunganna sareng golok tadi atanapi nu mana gitu tah katingalna aya ieu ras atuh di Indonesia ieu teh hampir sami sareng nu tadi ditingalikeun ieu teh gosali anu aya di Burma tah ieu sami ububanana sami ieuna sami jalmina ge tos sarepuk sami lah kitu tah